wa mimma jeung eta tetep tina saparina perkara yajibu anu wajib naon ieu ti kudu nekadkeunana si jalma annallaha sanyana ari Allah taala ya juju eta wenang naon ayyuro ditingali Allah teh wenang ditingali fil akhirati di akhirat lil mukminina pikeun jama-jama mukmin wah atuh cenah kitu mah Allah teh katingali mungkin pikeun saha Allah mun dibuka panghijabna ku saha ku Allah li anna Allah taala sanyana Allah taala ala ku eta nyantelkeun Allah aruyata kana ningali alastiqraril jabali kana tumetepna gunung fi qaulihi ta'ala dina dawan Allah taala fa in istaqarra makana fasawfa tarani fa in istaqarra maka lamun tumetep itu jabal maka naudina patempatana jabal fasawfa taro tah bakal ningali anjeun nikah kuring wastiqrarul jabali jeung ari tumetepna gunung jaijun eta nu tumetep eta nu wenang payakunu maka bukti naon al muallaku nu dicumantelan alaihi ka Allah minar ru'yati tina ningalina Allah jaijan khabarkan apa yakun eta anu wenang li anal mu'allaqo sanyana nu dicumantelan ala jaiji kana anu jaiz jaijun eta anuna lakin ruyatuna tetapina ari ningalina urang sadayana lahu ka Allah taala bila kaipin kalawan tanpa pertingkahan ai laisa urang ningalina ka Allah teh laisa hante karuyati ba'dina eta seperti ningalina urang sana ba'dona kasawalna urang sadayana teu seperti ningali urang kawajiban urang teu kitu palayuro maka teu ditingali Allah taala fi jihadin dina hiji jihad wala bi'al no teh bilaunin jeung teu ditingali dina hiji warna wala yuro jeung teu ditingali Allah jisman kalawan jisimna jirim gitu Allah teh nya teu ana jahama bersih salo Gusti Allah taala andarikat dina nu kabeh uluwan kalawan maha luhur kabiron turnu maha gede wanapa jeung ngeuweukeun aruyata kana ningali lillahi taala kalau tak beda jeung pendapat Mu'tazilah. Cek Mu'tazilah mah teu bisa ningali ka saha. Bukan Mu'tazilah dieu nya. Tadi wajib nyieun naon? Kamaslahatan. Bener teu? Nyatana kapan manusia gering berarti teu maslahatan. Berbeda abdi wae. Ayeuna teu bisa kalau teu bisa ningali. Keukeuh. Nama sia itu mah dia. Nya. Sa'al Mu'tazilah tu Mu'tazilah qabaha muga ngagorengkeun hum ka itu Mu'tazilah sallallahu taala wahya sareng ari itu nabi ru'yah an aqaidihim eta tina pirang-pirang sebagian akidahna Mu'tazilah azzaigoti anu lacut di antara tauhidna orang-orang Mu'tazilah mah kitu teu bisa ningali ka saha ka Allah pikeun jama mukmin nu hak pikeun ningalina nu dikersakeun ku Allah al batilati anu batal wa min aqadim jeung eta tetep tina pirang-pirang akidahna Mu'tazilah al fasidati anu ruksak aidon deui qauluhum ari omonganna Mu'tazilah annal abda ya cuk Mu'tazilah saenyana hiji hamba yahluku eta migawe abdu af'ala nafsihi kana pirang-pirang pagawean dirina itu abdu wali ajri jadi jalma migawe teh ku dirina tegasna boga tapak damel Mu'tazilah wali ajri qaulihim jeung karna lamun manusia boga tapak damel berarti setiap nu dilakukan ku manusia pasti naon sesuai gitu lin nyatana setiap dilakukan ku manusia henteu kabeh naon
sesuai nyata loba teu sesuaina berarti manusia teu boga tapak damel eta ashabun eta kaul urang sadayana Ahlussunnah wal Jamaah sebenarnya dieu mutajil marieu teh teu bari copot nu jadi wawasan pun jangan lain jadikeun panutan wali ajli kaulin jeung karna dauhanana omonganana itu Mu'tazilah hada anu ieu yusamuna eta dingaranan itu Mu'tazilah bil qadariyati ku kafir qadariyah naon sababna li annahum kana sanyana qadariyah yaquluna eta ngaroblo qadariyah bi anna afal abdi kana sanyana pirang-pirang padamulan hamba bi qudratihi eta ku qadarna itu abdu kama seperti perkara sumiat nu dingaranan saha atau ipatu gol pirang-pirang to'ipah al-qairuna nu ngaromong kabeh bi annal abda kalen sanyana hamba majburun eta nu dipaksa alal af'ali kana pirang-pirang padamelan allati anu yaf'al migaweha kana itu af'al bi jabariyati ku jabariyah nisbatun karna nisbat ila qaulihim kana omonganna jabariyah bijabril abdi kana kapaksana hiji hamba wa qawlihi jeung tegasna kapaksana hamba wahia jeung ari itu akidatun zaigatun eta akidah anu lacut aidon deui aya qadariyah aya jabariyah ari qadariyah naon hamba atau manusia boga tapak damel ari jabariyah hamba dipaksa ku Allah ya hamba teu boga ikhtiar Allah dipaksa wow kunaon maneh ngaji paksain ku pangeran naon kacau gitu ieu qadariyah mah hamba atau manusia teu boga tapak damel sesuai manusia teu boga tapak damel aja wal haqu jeung ari kaul haq Ahlussunnah wal Jamaah annal abda eta sanyana hamba la yaluku eta teu nyiptakeun hamba af'ala nafsihi kana pada melanana hamba pirang-pirang gawena hamba dirina hamba walaisa jeung teu abdun majbur oleh tanu dipaksa bal balita innallaha ta'ala sanyana Allah ta'ala yahluku eta midamel Allah al af'ala kana pirang-pirang padamelan as-sadirat tak anu timbul minal abdi ti hiji hamba ma'a kaunil abdi sarta buktina hamba lahu eta tatapikeun abdu ikhtiarun ari ikhtiar mah ai kaul hak mah kumaha hamba teu boga tapak damel tapi dititah ikhtiar perintah ikhtiar fiha dina af'al wa qala cumario saha asadu sa'an fi sahil aqaidi dina sarah aqidah wahadal ikhtiar jeung ari ikhtiar lain kinu eta teu mungkin naon ayu ambal yang dibahasakeun ieu naon ayu ambal dibahasakeun anhu tina itu ikhtiar bi ibaratin ku hiji bahasa balisa subalik tari hiji jalma yajidu eta manggihan sahos baina harkat yadihi di antara usikna leungeunna itu sahos ida haroka di mana-mana usik musikeun ida haroka di mana-mana musikeun itu sahos hakana yad wa ari itu sahos oh punten ida harokaha di mana-mana musikeun kana itu yad sahwa itu sahos itu wa baina majeng di antara perkara ida haroka di mana-mana musikeun hakana itu yadsa
naon al hawa'u angin kohron barina maksa anhuti itu hamba parkon kana perbedaan. Wa minal janji jeung eta tetep tina nu ngalai ta'ala irsalu jami'i rusuli ari ngutusna sakabe pirang-pirang rusul. Di antarana nu wenang ka Allah teh Allah ngutus ka sarena pirang-pirang para berarti rasul diparentah ku Allah diutus ku Allah teh eta mah kersaning saha Allah. Pa irsalu maka ari ngutusna Allah taala lahum ka rusul alaihim eta muga tetep ka itu rusul afdhalus sholati ari pangsae-sae na rahmat wassalami jeung kasalamatan bipadlihi ku kurniana Allah la bi tariqil wujubi lain ku jalan wajib Allah maparinan rahmat teu mah karuniana Allah lianna kana sanyana Allah taala yajib eta teu wajib alaika Allah naon sae hiji perkara kama seperti perkara marang geus kaliwat itu mah artina Allah teu kapaksa jeung teu dipaksa. Wa mimma jeung eta tetep tina sapaina perkara wajib naon ikuti kodu nekad keunana itu mah ana abdul makhluqati kana sanyana ari pang unggul-unggulna ti pirang-pirang makhluk alal itlaqina tepan kana kamutlakan nabiyuna ari pangunggul-unggulna pirang-pirang makhluk nabiyuna eta nabi urang sarena Kangjeng Nabi Muhammad alal itlaqina tepan kana mutlak sepakat sadayana para ulama wa ala alihi wa ala ahli baitihi ajmaina tegasna sadayana amin wayali jeung nyanding hi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil afdoliyati dina kaunggulanana saatos Kangjeng Nabi saha sahabaqiyatu ulil ajmi sasesana pirang-pirang ulil azmi teh jami-jami nabi-nabi anu ngagaduhan kasabaran wahum jeung ari itu ulil azmi Sayyiduna Ibrahim eta Sayyiduna Ibrahim pas Sayyiduna Musa pas Sayyiduna Isa pas Sayyiduna Nuh saha eta Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa Nabi wahum jeung ari itu ulil azmi fil afdaliyati dina kaunggulanana ala hada tartibi eta tepan kana katartiban wa kaunuhum jeung ari kabuktina ulil azmi khamsatun eta 5 nah 5 cenah kapan opat lin Nabi Ibrahim Sayyiduna Musa Isa Nuh oh Nabi ana eta Nabi khamsatan tanya wa kaunuhum jeung ari kabuktianana itu ulil azmi khamsatan eta 5 Nabi ana tegasna jeung Nabi urang sadayana wal arba'ata jeung anu opat badahulina sabada Nabi urang sadayana Kangjeng Nabi teras anu opat ngatos nah badahulina sabada arba'ah wa huwa jeung punten wa huwa jeung ari itu kaunuhum khamsatun as-sahihu eta kaul sahih wakila jeung dicarioskeun naon ulul azmi aktsaru eta leuwih loba min dalika tibatan itu khamsah atawa kaunuhum khamsah wayali jeung nyanding itu ulul azmi punten wayali jeung nyanding ulul azmi ka pirang-pirang ulul azmi fil afdaliyati dina kautamaan nasabaqiyatul rusul sasana pirang-pirang para rasul summa baqiyatul anbiya itu pirang-pirang para nabi ala nabiyina kajunjunan orang sadaya Nabi Muhammad wa alaihim jeung eta tetepkan sadayana para nabi jeung para rasul assalatu wassalamu tos eta summal malaikatu nabi ulul azmi nya para rasul para nabi ras para malaikat wajibu jeung wajib non ayat takidaya nekadkeun si jama Allah taala ana yang sanyana Allah taala ayada eta parantos muatan Allah
nguatan Allahum kaitu rusul at anbiya bil mu'jizati ku pirang-pirang mukjizat waqtaso jeung narima tangtu saha nabiyuna sallallahu alaihi wasallam bi andahu kuyen sanyana Kangjeng Nabi khatimur rusuli eta nunungtungan ti pirang-pirang para rasul wa bi anna syar'ahu jeung kuyen sanyana syariatna Kangjeng Nabi layun sahu syariat Kangjeng Nabi layun sahu eta moal bisa dinasah itu syar'ah hatta yang kido sehingga narima beak naon az-zamanu zaman wa Isa jeung ari Nabi Isa alaihi salatu wassalam ba'da nuzulihi dina sabada lungsurna Nabi Isa kumangke lamun lungsur Nabi Isa yakumu eta ngahukuman Nabi Isa bisar'i nabiyina ku syariatna Nabi urang sadayana upami engke Nabi Isa lungsur ka alam dunia syariat tu dianggirna ge syariat saha Nabi Muhammad fakila maka dicarios kenaon lapad Yahudu nyandak Nabi Isa hu kana itu syar'ah syariat Kangjeng Nabi minal Qur'ani tina Qur'an wa sunnati jeung tina hadis wakila jeung dicarios kenaon yadhabu angkat Nabi Isa ilal qabri ka kuburan asyarif inu mulia paya ta'alamu tuluy ngaos itu Nabi Isa hu kana syar'ah minhu ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya ari aja Nabi Isa upami lungsur engke ti mana oh nyanak ti mana eta ge tina syariat Kangjeng Nabi Muhammad tina naon nyanakna tina Quran jeung tina hadis cek sebagian kilmah sanes tina Quran jeung tina hadis tapi langsung belajarna ti Madinah tina makom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hebatnya dina makom Rasulullah sallallahu alaihi jadi diwurukan di makam acara geuning kieu ya wa'lam jeung kanyaokeun ku anjeun anausanya nakalakuan yunsahu dina sah naon ba'du sari nabiyina sapali syariatna nabi urang sadaya nabi ba'dihi ku sapalina di syara al akhir musajjid nah eta aya syariat Kangjeng Nabi dinasah ku syariat Kangjeng Nabi maksudna lain berarti syariat Kangjeng Nabi dinasah ku nabi ku ajaran nabi-nabi sebelum Kangjeng Nabi justru dinasahna oge ku Kangjeng Nabi nyalira lantas ku syariat Kangjeng Nabi nyalira seperti kumaha kamanusiho seperti dinasah na wujubu kauni iddatil mar'ati wajib bukti idahna awewe al mutawaffa nu dimaotan an hati itu mar'ah jauh-jauh salakina itu mar'ah seperti asalna idahna awewe nu ditinggalkeun ku salakina maot itu idahna teh sanatan sataun kana sataun ayeuna kana sataun syariatna tapi kumaha sanatan dina sataun biwujubi kauniha kuwajib buktina itu mar'ah arba'atu asurin eta 4 bulan wa asron jeung 10 poe tuh nu tadina sataun jadi 10 bali eta oge dina sanate ku syariat saha Kangjeng Nabi keneh wala nakso jeung teu aya kakurangan bidzalika dina itu nasa wajibu jeung wajib aidon deui ala mukallafin kasakabe jama mukallaf min dakarin wa unsa naon ayya rifa ar-rusula al-madkurata fil qur'ani uning kedah uninga kasaka para rasul fil qur'ani dina Qur'an tafsiran kalawan terperinci wa yusaddiqo jeung ngabenerkeun itu mukallaf bihim ka rusul tafsilan kalawan terperinci wa amma ghairum jeung anapun arisalianti rasul dina Quran
Payajibu maka eta wajib non al imanu iman ke nabihim kaitu gairuhum ijmalan kalawan secara ijmali garis besarna ijmali gemblenganana lakin nakola tetapi nanganukil saha asa'du sesa'ad bisarhil maqasid dina sarah kitab maqasid annahu kana sanya nakalakuan yakfi cukup non al ijmalu cekap we terangkan gemblengan ge teu kedah terangkan naon nu terperincina lakin nahu tetapi nakabuktian itu tetapi nari itu nakola sa'du lam yuttaba eta teu meunang dituturkeun eta mah ulah dituturkeun kaom teu dituturkeun wa nadoma jeung ngadomkeun hak wa kana itu rusul sabadum sapaina para ulama faqala maka nyarios itu bandung hakmun nara kulli ditakrif ma'rifatun bi anbiya ala tafsiri qad ulim titil ka hujjatuna minhum samaniyatun min ba'di asin wa yabqa sab'atun wa hum Idrisu hudun Su'aibun salihun wa kada Dzulkifli Adamun bil mukhtari qad khutimu hatmun ala kulli ditaklifi naon marifatun nganyaokeun bi ambiyai ka pirang-pirang para nabi ala tafsir tepan kana winci kanana qad ulimu nu nya tadi kanyaokeun itu ambiya tilka hujjatuna dina ayat tilka hujjatuna minhum eta tetep ti itu ambiya samaniyatun ari dalapan mimba di asin dina sabada 20 wa yabqa jeung nyesana sab'atun 7 wa humu jeung ari itu sab'ah Idrisun eta Nabi Idris Hudun Su'aibun Salihun wa kada jeung nya kitu deui saleh Dzulkifli ari Dzulkifli Adamun turun Adam bil muhtari kalawan qad khutimun nya tari tungtungan itu ambiya bil muhtari ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mimma jata tatap tina sapalihna perkara annaumu aihes ya oh kieu nya wa mimma jeung eta tetep pina sapeuna perkara yajib wajib naon annaumu hees teraskeun wa mimma jeung tetep pina sapeuna perkara yajib wan wajib naon itiqadu nekad kana itu mah anna sabau sanyanari pirang-pirang sahabatna Kangjeng Nabi Abdulul Quruni eta pangunggul-unggulna tina pirang-pirang kurun summa tabi'una tuluy pirang-pirang anu tarurut nutumut nu mengikuti kabeh lahum kaitu ashab summa atba'ut tabi'ina tuluy pirang-pirang anu nuturkeun kabeh pangsayana purun Kangjeng Nabi tabi'in teras anu mutabaah ka para tabi'in wa afdhalus sahabati jeung ari pangunggul-unggulna para sahabat Abu Bakrin eta Sayyidina Abu Bakar fa Umar teras Umar fa Utsman teras Utsman fa Ali teras Sayyidina Ali ala hada tartibin tepan kana ieu katartiban Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Utsman Sayyidina Ali khulafaur rasyidin lakin tetapi naqala cumarios saha al-Qami Syekh al-Qami Sayyidatuna ari junjunan urang sadayana Fatimatun eta Siti Fatimah wa akhuha sareng wargina itu Siti Fatimah sayyiduna tegasna junjunan urang sadayana Ibrahim Nabi Ibrahim afdalun eta leuwih utama
minas sahabati tibatan para sahabat al itlaqi tepan kana mutlak sepakat. Jadi atuh pala putrana heula nya pala putrana heula namanya saha para sahabat hatta minal khulafa'il arba'in itu geuningan sehingga ti pirang-pirang khulafa ur-rasyidin anu opat wa kana jeung buktosa sayyiduna Malikun eta Malik yaqulu nyarios itu sayyiduna Malik la abdola teu aya anu leuwih unggul ala bid'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam teu aya anu tiasa ngunggulan atawa teu anu leuwih unggul ala bid'ati Rasulillah ngelehkeun ka pirang-pirang putrana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadan ka saurang lagi Rasul pala putrana teras neme saha khulafaur rasyidin sareng saterusna para sahabat wa hada jeung ari ieu huwa eta hada alladzi eta wajib Allah di eta anu yajibu anu wajib naon yang tiqadu nekat kenana itu ladi wanal jeung nepangan kami Allah ka Gusti Allah taala wa naqallahu alaihi kira-kira ganti Allahu akbar kali bentos ieu wanal kojeng nepangan salah Gusti Allah alaihi kana itu ladi yajibu an insya Allah mengersakeun sallallahu Gusti Allah taala wa mimma jeung eta tetep dina sapaina perkara yajibu wajib non itiqadu nekat kana itu maidon deui ana usanya nari kanjeng Nabi Muhammad tu wulida eta dilahirkeun kanjeng Nabi fi Makkah tadi Makkah wa tuwfiya jeung dimautan kanjeng Nabi fil Madinati di Madinah wa yajibu sareng wajib alal abai ka pirang-pirang bapa aba naon aya lamu yang nganyaokeun ngawurukan itu aba auladahum ka pirang-pirang budakna itu aba dalika kana itu wulida fi Makkah qala nyarios saha al ajhuri Syekh Ajhuri wa yajibu jeung wajib ala syahsi kajalma naon aya ari payang nganyahokeun itu syakhs nasabahu kana nasabna Kangjeng Nabi Muhammad min jihati abihi ti jihat ramana Kangjeng Nabi wa min jihati ummi jeung ti jihat ibuna Kangjeng Nabi wa sayati jeung bakal datang insyaallah mun ngarsakeun insyaallah Gusti Allah taala dikrodalika kana nyaritakeun anak itu nasabah fil khotimati dina panungtungan qala cumarios saha al ulama para ulama wayang bagi jeung peryogi naon aya dipayeng nganyaokeun sakulu sasin saban-saban jalma iddata auladihi kana bilangan pirang-pirang putrana Kangjeng Nabi Muhammad wa tartibihim jeung katartibanana auladi fil wiladati dina kalahiranana li annahu kana sanyana kalakuan yang bagi eta penting lisasi pikeun jalma naon aya dipanganyaokeun itu sahos sadatahu kajungjunan atawa kadununganana itu sahos nyaura teh penting atuh uringa ka saha kajungjunan urang sadayana nya Kangjeng Nabi kali pala putrana kuningan udah kasih ari we nya mah teh wa hum jeung ari itu sadatul ummati eta junjunana sadaya umat lakin tetapi lam yusrihu teu ngajelaskeun para ulama bima dina perkara ayatu nu ningali kuring biwujubi dalika kana wajibna itu aya ari Pak
awana bihi atawa kana wajibna atawa kana sunnana itu ayya'rifa lakin qiyasuna dhairihi tetapi na ari ngiaskeun pirang-pirang bandinganna itu dalik al wujubu eta wajib wa auladuhu jeung ari pirang-pirang putrana Kangjeng Nabi Muhammad sab'atun eta 7 salah satun tegesna ari nu tinudu kurun eta pirang-pirang lalaki wa pirang-pirang pamaget wa arbaatun jeung ari nu 4 unasun eta pirang-pirang istri ala sahihin numutkeun kaul sahih wa tartibum jeung ari katartibanana auladu fil wiladati dina kalahiranana al qasimu eta sayyidina qasim wa jeung ari itu qasim awwalu auladihi eta putra pertama na Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam summa Zainab putra Siti Zainab summa Ruqayyah putra Siti Ruqayyah summa Fatimah putra Siti Fatimah summa Ummu Kulsum teras Ummi Kulsum summa Abdullah teras Abdullah saha ari Abdullah wa ari itu Abdullah al-mulaqabu eta nu dilandi bitayyibi kutayyib wa bitahiri jeung ku tahir fahuma maka ari itu tayyib jeung tahir laqabani eta dua landihan li Abdillah pikeun hamba Allah dua landihan tapi pikeun hiji jalmi sanes dua landihan pikeun dua jalmi itu mah hiji-hijinya dua landihan tapi pikeun hiji jalmi la isman lain ngaran sasoini otu pikeun dua jalma mughayiraini anu ngabedaan dua nana lain pikeun dua jalma nu beda tapi pikeun jalmi hiji jalmi nusami pikeun hiji jalmi tapi landihanna dua lahu ka Abdullah wa kulluhum jeung ari sadayana itu aulad min sayyidatina eta ti junjunan urang sadayana Khadijatu tegasna Siti Khadijah wasabi'u jeung ari nu 7 Sayyiduna Ibrahim mimma jeung ari nu 7 Sayyiduna Ibrahim eta junjungan sana Ibrahim tegasna Ibrahim Mariyatal Qibtiyah ti Siti Maryah Al-Qibtiyah hada kudu paham anjeun kana ieu kaul wala narji jeung bakal balik deui abdi sadayana ila tamamil aqaidi kana kasampurnaanna ieu pirang-pirang akidah maksud balik deui teh balik deui kana sifat aqaidul iman kan dina mah nyarioskeun tentang nasab Kangjeng Nabinya nah ini kembali deui kana aqaidul iman gitu asaniyatu wal arbauna ari anu kasabaraha ya 42 asidik eta sifat sidik asib eta sifat sidik tegasna bener jujur li rusuli pikeun rusul pirang-pirang rusul alaihi musholatu wassalam fi jami aqwalihim tina sadaya pirang-pirang cariosana rasul asali satu wal arbauna ari nomor ka 43 al amanatu eta sifat amanah ay ismatum tegesna kariksana rasul minal wuqu'i tina tumiba fi maharamin tina anu diharamkeun fi muharamin tina anu diharamkeun au fi makruhin atawa anu dimakruhkeun jelas arabiatu wal arbauna jeung ari anu nomor ka 44 tablighun eta sifat tablighu ma eta nganepikeun perkara umiru diparentah para rasul bitablighihi kana nganepikeun itu malil khalqi ka makhluk karek 9:10 al khamisatu wal arbauna jeung nomor ka 45 al fatona tu eta sifat fatona pahadi maka ari ieu pahadil arba'atu maka dina 4 tajibu etan wajib lahum ka para rasul alaihim eta moga tetep ka para rasul salatu alaihi rahman wassalamu jeung kasalamatan bimana nau kalayan sanyan kana kalon mana sanyana kalakuan jeung tingkah layata sawaru eta teu kagambar bil aqli ceuk akal naon ada muha eueuhna itu arbaah harees bisi sarate
Wa yatawaqqafu jeung ngadagonan al-imanu iman ala marifati dalika kana nganyahokeuna itu arba'ah alal khilafi netepan kana perbedaan pendapat baina Sanusi antara Imam Sanusi wa ghairi jeung salianti Imam Sanusi. Wa yastahilu jeung mustahil alaihim ka para rasul alaihi wassalatu wassalam naon adadun pirang-pirang lalawanana itu. Naon adadu hadil arba'ah lalawanana pirang-pirang nu opat. Wahia jeung ari itu adadu hadil arba'ah al-kidbu eta sifat kidib wal khianat kidib naon hartosna wal khianatu jeung dipilih muharramin kumigawe kana nu diharamkeun au makruhin atawa nu dimakruhkeun wal kitmanu jeung kitman lisain nyumputkeun lisain kana hiji perkara bima tina perkara uminu diparentah itu rusul bitablighi kana nganepikeun itu mah wal biladatu jeung bodoh wah teu mustahil fadil arba'atu makari anu opat tastahilu wa ta mustahil ieu hadhil arba'ah alaihim ka para rasul alaihim eta muga tetep ka para rasul salatu wassalam bimakna annahu kalayan makna sanyana kalakuan jeung tingkah la yatasawwaru eta teu kagambar fil akli dina akal naon wujuduha ayatna itu hadhil arba'ah wa yatawaqqafu jeung ngadago naon al imanu iman ala marifatiha kana nganyaokeun hadil arba'ah alama netepan kana perkara taqaddama nu parantos dipayun itu mah gancang ting teu gelah cukupnya sedaya kamalun ieu dok dia Waalaikumsalam. Hati dia harus cari. Cari dia. Cari tuh batu dia cari. Pulang. Tenaros sih. Aduh, jadi mana itu tuh? Fahadi makarya aqaid tis'atun eta salapan wa arbauna jeung 40. Jadi 40 naonana akidat akidana wa tamamul khamsina jeung ari kasampurnaana 50. Nu 50 jawazu qil iradi aqradi eta wenang tumibana pirang-pirang sifat. Jawazu qil a'radil basariyati eta wenang tumibana pirang-pirang sifat kamanusiaan bihim ka para rasul sifat anu jaiz di para rasul a'radul basariyah tapi allati anu latu adinu teu matak nepikeun itu a'rad ila naksin kana ngurangan fi maratibihim dina pirang-pirang martabatna para rasul al aliyati nu maha luhur. Wa dalilu wujubi sidqi jeung ari dalil wajib sifat sidik lahum eta tetep ka para rasul alaihim sholatu wassalam annahum eta sanyana rasul lau kadabu lamun ngabohong para rasul kana tatang tubuktos naon khabarullahi ta'ala berita ti Allah ta'ala kadiban eta anu bohong li anna Allah ta'ala sadaqa eta ngabenerkeun Allah dakwahum kana pengakuanana itu rusul ar-risalata kana jadi utusan Allah ngabenerkeun kana kerasulanana para rusul buktina kunaon bi idharil mu'jizati ku ngabohirkeunana mukjizat ala aidihim kana pirang-pirang kakuatanana rusul wal mukjizatu jeung ari mukjizat nazilatun eta nulungsur mangzilata qaulihi ta'ala
dina tempat lungsurna dauhan Allah Ta'ala sodako abdi fi kulli ma yubligu anni sodako geus ngabenerkeun saha abdi hamba kuring fi kulli ma dina sakabe perkara yubligu anu parantos nganepikeun anni ti kuring yubaligu nu parantos nganepikeun itu abdi anni ti kuring wa taudihuhu jeung ari ngajelaskeunana itu dalil anna rasul atain sanyana rasul ida ata di mana-mana sumping atawa datang rasul kaum mahu ka pirang-pirang kaumna rasul wa qala sareng ngadau rasul punten rasul wae rasulnya anari kuring rasulun eta utusan ilaikum kamaraneh kabeh minallahi ti Allah Ta'ala wa qalu sareng ngawalar itu kaum lahu kaitu rasul lahu ka rasul ma eta naon adalilu ari dalilna ala risalatika kana jadi utusana anjeun wa qala sareng nyarios itu rasul hum kaitu kaum insiqaqu hadal jabali eta narima beulahna ieu gunung nu mana awe masuk boga dua gunung kembar nu hiji era mawana nu hiji era nyabakna insiqaqu hadal jabali eta narima beulahna ieu gunung masalan saumpamana faida qalu maka di mana-mana nyarios itu kaum lau ka rasul Ikti kudu ngadatangkeun anjeun bima kana perkara kuota nu nyarita anjeun kana itu mah ya suku tah ngabolakeun sallallahu taala al jabala kana gunung ingda qaulihim dina nalika ngomongna itu kaum al madkurin dicaritakeun kan nyungkeun bukti kitu nya nyungkeun buktos cik mana sok buktikeun mun ente teh sebagai rasul teh oh gunung kurang dibelah dibuktikeun Allah ngersake ieu jelas tasdikon karena ngabenerkeun lidah wa rasuli kana pangakuana rasul rusuli kana pengakuana rasul arisalata kana jadi utusan fasaqo teras ngabelah fasaqullahi maka ari ngabelahna Allah Ta'ala al jabala kana gunung nazilun eta anu terjadi mangzilata qaulihi ta'ala dina tempat turunna dauhan Allah Ta'ala sadaqa abdi fi kulli ma yublighu anni nu tadi falau kana maka lamun bukti sa rasul kadiban eta anu bohong gancang ting lakana tatangtu bukti naon hadal khabaru ieu berita kadiban eta nu bohong wal kadibu jeung ari sifat kidib alaihi kalau ta'ala muhalun eta mustahil fayakun maka bukti naon kadbur rasuli kumaha naon kadbur rasuli bohongna para rasul muhalah eta nu mustahil waidan tapa jeung narima eueuh anhum ti itu rusul naon al kadibu bohong sabata katumatap lahum ka itu para rusul naon asirku sifat sidik amma dalilul amanati anapun ai dalilna sifat amanah ai ismatum tegasna kariksana para rasul dohiron dina dohirna wa batinan jeung dina batinan min muharramin tina midawe nu diharamkeun au makruhin atawa nu dimakruhkeun annahum sanyana para rasul lau khanu lamun cidra lamun khianat rasul birtika bi muharramin ku ngalakukeun nu diharamkeun au makruhin atawa dimakruhkeun lakuna tatang tubuh ti abdi sadayana makmurina eta diparentah kabeh bimislima kana pantarna perkara yang aluna nu ngidamal para rasul kana itu mah
walayasiu jeung teu sah naon anu maroyan diparentah kami di muharramin kan diharamkeun au makruhin atawa kan dimakruhkeun li anna Allah taala la ya'muru eta teu marentah Allah eta moal marentah teu marentah Allah bil fasai kana pirang-pirang kagorengan fata'ayanu maka narima tangtu naon annaum sanyana para rasul lam yafalu eta teu midamel para rasul illa ta'ata kajaba kana taat imma wajibatan bohan wajib au mandubatan atawa nu disunahkeun taat midamel kana diwajibkeun jeung midamel kana disunahkeun wala tadkhulu jeung teu asup alahum kana pirang-pirang pada melana para rasul naon al mubahatu pirang-pirang dimubahkeun li annahum kana sanyana para rasul ida palu eta di mana-mana migawe para rasul al mubah kana wenang yakunu tabukti itu mubah li bayanil jawaji eta pikeun ngajelaskeun meunangna artinya wa madalilut tabligh jeung anapun dalilna sifat tabligh pali anau maka eta tetep sanyana pikeun para rasul lau katamu lamun nyumputkeun para rasul lakuna tatang tu bukti abdi sadayana makmurina eta diparentah kabeh bikit manil ilmi kana nyumputkeun ilmu walaya siu jeung teu sah naon anak tama ieu nyumputkeun urang sadayana al ilma kana ilmu halo Waalaikumsalam li anakati mau kana sanyana jalma nu nyumputkeun kana ilmu mal'unun eta nu dilaknat fata'ayyana maka narima tangtu naon annaum sanyana para rasul lau katamu lamun nyumputkeun para rasul pasabata maka narima tumetep kaum ka para rasul atabligh wa madalilu eta telam yu lam pata ayana annahum lam lam yaktumunya nya punten tanya fatayana maka narima tang udah terima teu naon mimna teh jadi wau gitu tah fatayana maka narima tang tu naon anaun sanyana para rasul lam yaktumu eta teu nyumputkeun para rasul kana pasabata maka narima tumatep lahum kaitu para rasul naon at-tabligh wa amadalil patonati al ail hadki tegesna cilaka cilaka itu cerdas calakan jeung napa lain sifat patona ail hadki tegesna calakan lahum ka para rasul alaihi tamuga tetep ka para rasul assalatu wassalamu pali ana maka tatata pikeun sanyana para rasul lawin tapat lamun narima eueuh anhum ti para rasul naon al patona tu patona lama qadaru samang-sama lama qadaru tah moal mampu itu para rasul ayukimu kana yang ngadekeun para rasul hujatan kana hujjah kana dalil atau rasul moal mampu ngadamel hujjah ngadamel dalil alal khosmi ngelehkeun musuh lakin tetapina iqamatul hujjaji ari ngadekeun hujjah pirang-pirang hujjah minhum ti para rasul alal khosmi ngelehkeun ka pirang-pirang musuh khosmi ngelehkeun ka musuh dala eta nuduhkeun alaiha kana iqamatul hujjaji naon al-Qur'anu Qur'an fi ghairi maudiin dina lian hiji tempat wa iqamatul hujjaji jeung ari ngadekeuna pirang-pirang dalil la takun eta teu bukti itu iqamatul hujjaj illa minal
fatoni kajaba eta tina sabab pinter mungkin bisa nyin hujah lamun teu pinter jadi salah salios penyebab atanapi wasilah bisa ngahasilkeun pirang-pirang hujah. Wa amma dalil jawajil wuqu'il a'radil basariyati jeung anapun ari dalil wenangna pirang-pirang tumibana pirang-pirang sifat nu bangsa basariyah kamanusaan bihim ka para rasul annahu tasanyana para rasul la yazaluna eta teureun-eureun rasul ya tarok naon teh fa kok hah kok beun cenah kok urang eta teureun-eureun para rasul ya tarokuna eta naik para rasul fil maratibi tina pirang-pirang martabat al aliyati anu luhur wa wuqu'ul amrodi jeung ari tumibana pirang-pirang panyakit bihim ka para rasul masalan saumpamana ziyadatan eta jadi tambah-tambah fi maratibihim tina naikna pirang-pirang martabat rasul al aliyati luhur wali ajli ayatasala jeung karena arah-arah yen nyabar-nyabar bihim ka para rasul saguirung salenti para rasul wa yarifa jeung yen kudu nyaho saha al aqlu jamanu berakal anna dunya kana sanyana dunya laisat eta lain dunya darun eta lembur daru jaza eta lembur balak lembur mangjaja di duh itu teh jelas nya lembur balas nah itu teh hak mana teh hah dunia lain lembur pangbalasan eta teh bihi naon atuh lahuban gitu ya hayang cik ningali ka dieu saurang eta pin cik di pin lipin saya benten ngapain oli ahbabihi ya udah orang nggak pilih ngomong tuh si majaga bentar tuh hamzah ya kelak li ababi pikeun mika cintana kana itu dunia akil idlau kana lamun bukti itu dunia daro jazain eta lembur pangbalasan li ahbabihi pikeun mika cintana kana itu mika cintana itu akil lama asobatah hampura dinya hampura bisa li ahbabihi pikeun kakasihna Allah itu dunia lain pangbalasan pikeun kakasih Allah artosnya sami lama asoba samang-samangsa keuna atau tah yakin punten lama asoba tah yakin moal keuna hum karusunon sayun hiji perkara min takad durotiha leres gitu tina pirang-pirang kokotorna itu dunia atau syekh dunia entoslah saha sallallahu alaihi wasallam
wa ala roisihim jeung ka pirang-pirang roisna itu rusul al-aldaminu mahaluhur anu agung sesmaluhur nu agung sayyidina tegas ngajunjun urang sana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi ajma'ina wa qad tamat nyata parantos tamat sa al khamsuna naon al khamsuna 50 naonana akidatan 5 pirang-pirang akidah bi adilatiha ku pirang-pirang dalilna saripati anu mulia walanadkur jeung yakin bakal nyaritakeun kami ka anjeun sayan kana perkara mimatina perkara yajibu an wajib naon i'tiqadu nekat kana itu mah minal umuri tina pirang-pirang perkara allati anu adilatuha anu ari dalilna itu umur sam iyatun eta bangsa samiyah Paklam sakitu heula